sahabat ditaros Kanjeng Rasul. Istahyu minallahi haqqal hayat. Anjeun kudu era ku Gusti Allah sabener-bener era. Junjunan da abdi parah tos isin ku Gusti Allah teh. Kumaha cenah cirina janjina? Lain kitu cenah isin ku Gusti Allah lain ucapan nuhun. Kana kumaha cenah abdi teh isin ku Gusti Allah? Manistahaqqa haqqal haya fal yahfadir ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a wal yadhkurul mauta wal bala. Ciri jami anu sieun ku Gusti Allah sareng Kanjeng Rasul, anjeun kudu sieun ka Gusti Allah sanaras-rasna isin ku Gusti Allah sanarasna isin. Nu mana cenah jami nu isin Gusti Allah teh jaga anjeun, jaga mastaka anjeun jeung jaga pikiran anjeun. Jadi urang kena ngajaga mastaka teh sareng pikiran anu awon. Pikiran otak urang kedah dijaga karena sesuatu pikiran anu awon. Karena ilmu karena pangemut anu awon. Urang gaduh otak dipungsikeun kangge belajar. Tah belajar urang ngajaga otak urang teh kumaha urang belajar kana ilmu nafi. Naon cenah ari ilmu nafi? Ilmu nafi teh nyaeta ilmu anu manfaat. Naon cenah ilmu manfaat teh? Ilmu anu manfaat teh nyaeta ilmu anu ngagibatkeun tiasa taqarrub ilallah jeung wa tadallul ala nafsi. Disebutna ilmu nafi teh nyaeta ilmu anu tiasa manyapetkeun diri urang ka Gusti Allah sareng tiasa ngahinakeun diri anjeun. Dirinya cenira ngarumaoskeun diri urang hina. Lamun urang ilmu urang nyaketkeun diri ku Gusti Allah, maka eta teh ilmu nafi. Lamun urang ladang masantren teh beuki caket ka Gusti Allah, tah eta teh ilmuna ilmu nafi. Lamun urang angkat ka majelis taklim beuki ketok hajuna, eta urang geus gaduh ilmu nafi. Beuki caket kurang karang sering ngaos teh. Teh. Lamun urang sakola oge, ngadang sakola belajar ilmu dunia oge, saya semua ilmu teh saya ilmu dunia, sadaya teh ilmu agama akhirat, ilmu nafi sana oge. Anu nyaketkeun diri ka Gusti Allah eta disebutna ilmu nafi. Lamun ilmu nu ngakibatkeun jauh ka Gusti Allah eta ilmu ghairun nafi. Gara-gara boga ilmu jadi takabur. Gara-gara imam masantren yang disebut Pak Ustad, yang disebut Kiai, kulina masantren teh, kan takabur. Jadi takabur, lain nabi eta mah nyak jauhan ka Gusti Allah. Gara-gara masa sekolah luhur, gelar doktor, profesor, yang disebutkeun profesor, doktor teh. Nya, teh naon gara-gara jauh ti Gusti Allah. Gaduh naon sifat takabur.